urang panggilkeun osok ibu maoskeun berjanji cek ibu dina berjanji wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah kadang eta teh aya ibu kahatos saja wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah sallallahu alaihi terus al-muttaqini bil qur'anil karimati wal jibah kahartos eta teh teh naon artina eta teh teuing pokona mah kitu bae dibaheulana kitu eta teh gambarkeun ka urang sadayana wa usallimu abdi ngaoskeun sholawat abdi ngaoskeun salam ala nur kana cahaya ngucapkeun membaca sholawat jeung salam kana cahaya maksana cahaya teh nyata junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-musufi bi taqaddumi wal awwaliyah anu disebutkan kalawan sifat-sifat anu istifail jangan Kanjeng Rasul teh Allah nyiptakeun Nur Muhammad teh sajajan nyiptakeun di alam dunia sakumaha dina sapali hadis kursina Allah ngadangukeun laulaka lamma khalaqtul afla mudawa anjeun Muhammad kami mau nyiptakeun makhluk sepuh kapungkur mapunkeun rek melakan maca barjanji panen barjanji budak lahir barjanji rek kawinkeun barjanji kahaben-habenan dalilna teh enteng apa narek melakan guru maca barjanji apa rek panen maca barjanji apa rek kawinkeun maca barjanji apa rek ngalahirkeun budak melahirkeun marhabaan maca bari segala